Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Paeh Marakayangan. Ayeuna bagian anu ka-7 welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya ti palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksaketi kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitunya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Paeh Marakayangan bagian anu ka-7 welasna. Kumaha salajengna sor cikopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot, merezel, morozol, uzel, uzelan di tengah jalan. Tumpak, dung dung, tes. Najan hawa peuting karasana tiis nyecep, jabaripuh nahan pitunduheun. Tapi dalah di kumaha ari kadorong ku kabutuh mah kudu kuat ngalakonanana. Keun wae sesuganan engke mah tunduh teh bisa dibangbalerkeun ku haneutna cikopi. Sanepina ka imah Kiai Solihin, Jang Rahmat tuluy nyieun heula kopi pikeun ngusir beratna rasa tunduh. Bari mendeko diuk sila. Kopi panas disuruput. Ngan hanjakal teu bisa ngarokok sabab hareupeun mama Kiai mah sok dicaram. Kadenge Kiai Solihin cumarita. Kumaha karasana ayeuna masih keneh tunduh henteu? Alhamdulillah sakinten ayeuna mama teu patos kawas tadi teuing. Walon Jang Rahmat najan teu ngeunah karasana alatan teu bisa ngarokok. Nya syukur atuh. Anu penting mah teu ripuh teuing sebab aya nu rek ditepikeun ku ama saeutik deui ka hidep teh. Mohon mangga ama perkawis naon manawi anu bade didugikeun ku ama ka diri abdi teh ama. Samemeh ngajawab Mama Kiai Solihin
ngaluarkeun heula kotak kayu leutik sagede dampalengan budak. Sok geraragepkeun ku hidup jalu. Tah ieu kotak leutik teh eusina 3 siki pelor tina emas. Sing inget lamun mah dina hiji mangsa si Wiragati teu teurak ku sabangsaning pakarang. Tah pelor ieu pangapesanana kade nembakeun ulah nepi ka ngaleungitkeun nyawana. Kajaba mun teu dihaja demi ngabela diri. Jeung deui ieu pelor teh ngan ukur hade ditembakeun tina bedil jenatna Juragan Wijaya. Bisi ieu mah hidup ngilu mudag atawa ngilu maluruh si Wiragati bawa bedil jenatna Juragan Wijaya. Bisi sawaktu-waktu perlu jeung dibutuhkeun. Mangga ama hatur nuhun pisan ku abdi ditampi. Pamugi ieu janten cukang lantaran kangge numpesna tindak laku kajahatan jeung kadoliman si Wiragati. Ceuk Jang Rahmat bari narima kotak kayu anu dibikeun ku Mama Kiai Solihin. Tah sakitu meureun anu rek ditepikeun jeung rek dibikeun ti mama keur hidup. Pek gunakeun dina jalan kahadean. Poma ulah rek dipake adiguna. Lantaran sifat kitu matak nyelakakeun ka diri sorangan keneh. Hatur rewu-rewu nuhun laksa ketika bingahan. Abdi kalintang bagjana wireh ama tos ridho galih maparin ngabekalan ilmu ka diri abdi. Mugia kasayan ama digentos ku pahala numang lipat-lipat ganda ageungna ama. Ceuk Jang Rahmat bari tuluy nyekaleungeun guruna laju dicium bulak-balik. Kalayan dibarung kurasanya deudeuh kanu jadi murid Mama Kiai Solihin. Ngusapan tonggong Jang Rahmat. Amin amin. Mudah-mudahan doa urang diijabah ku Gusti Nu Maha Suci. Sok ayeuna mah kulantaran waktu beuki peuting jamaah mah oge geus rek sare ieu teh. Mending ka ditu we ngareureuh. Keun gampang ari rek ka Pasir Jati mah isuk deui we. Sanggeus ngarasa cukup mah Mama Kiai Solihin tuluy ngoloyor nuju ka kamarna. Sementara Jang Rahmat manehna mah ngagoledag di ruangan tengah dina amparan samak sahelai. Caturkeun dina wanci isukna sabakdana rengsena ngajar di pasantren. Jang Rahmat balik heula ka imah indungna pikeun nyarita ka indungna yen dirina rek nuju ka Pasir Jati. Datang-datang oge nalika nepi ka buruan imahna. Majar sih tuluy pakurunyung muru nyamperkeun anakna meuni haripeut nyampakeun anak hiji-hiji nu karek datang. Rahmat geuning lila ayeuna mah meuni hampir 10 poe karek bali. Mamah deudeupeun pisan ka maneh teh Rahmat. Hapunten mah abdi teh nuju seueur padamelan. Kumaha madamang? Walon Jang Rahmat bari gancang nyium leungeun indungna. Paingan atuh tara-taraning lila. Pan biasana mah paling oge 3 poe 4 poe. Alhamdulillah mamah cager sujang. Yap gawat ka jero. Mah boga cau raja bulu. Kabeuki maneh meunang ngalah kamari ti kebon. Ceuk Majar sih bari nuyun leungeun nu jadi anakna. Nasaha nu ngalana tuh mah kapan tebih ongkoh kebona oge. Kamari teh Mang Ojo balik ti kebona ngahaja Mang nuarkeun tangkal cau nu emah. Lantaran lamun teu gancang-gancang di ala
bisi erep manten kulalai cenah cek Mang Ojo teh Sujang. Oh nya syukur atuh mah pami aya nu mangalakeun mah kitu cek Jang Rahmat ucapna. Satuluina sanggeus aya di jero imah Jang Rahmat terus asup ka kamarna rek disalin heula. Sementara Majarsih nyiapkeun dahareun di dapur pikeun nyampakeun anakna. Sedangkan Jang Rahmat nu aya di kamar dina sajeroning keur disalin baju di palebah panto hareup kadenge aya nu uruk salam soal lalaki. Assalamualaikum Jang Rahmat Jang. Harita Jang Rahmat gancang keluar ti kamarna bari tuluy muka panto hareup lalu laju ngajawab Waalaikumsalam. Nalika panto ngagebrai muka anabreh teh sing horeng tamu teh Mang Eso satpamna bidan dia. Atuh pogowe Jang Rahmat jadi semu kaget dumeh teu tisasarina Mang Eso bet aya ka imahna. Ai geuning Mang Eso mangga Mang kalebet Mang. Aya naon ieu teh Mang abi jadi rarawas kieu. Ditanya kitu Mang Eso langsung nembalan. Sanggeus diukeula dina amparan samak di tengah imah. Aduh hampura Mamang Jang giling ngaganggu. Pugu Mamang teh ieu teh kapapancenan ku Neng Bidan piwarang ka dieu pikeun nepangan Ujang. Nya aya naon kitu Mang? Bidan dia nepi ka miwarang Mamang ka dieu. Sok enggal carioskeun aya naon Mang? Nu mawi Jang bidan dia teh nuju teu damang tos 3 dintenna. Salirana panas jabasok hese bobo saurna teh ari wengi teh Jang. Eueuh. Ari sugan bidan dia mah tara udur Mang. Kapan meureun gaduheun landongna, gaduheun resep nyalira. Emang teu damang naon kitu Mang? Ih, kapanan kitu? Sok sanaos gaduheun landongna oge. Ari mangsana panyakit datang mah teu kasaha atuh Jang. Tapi duka mun panyawat anu sanes mah ari disebatkeun ka Cidada tiasaeun keneh ari canukul mah Jang. Tapi ari ka klinik mah tos teu buka tos 3 dintenna oge. Waduh, nya panyawat naon atuh Mang kinten-kintenna? Ari sanes muriang mah ari Mamang ka dieu sareng saamang? Jika nama teu damang malah rindu Jang paling oge. Da samual salah panyangka Mamang mah. Sababan Ujang teh tos rada lami teu ka ditu teu ka Jati teu ka naon teu ka lembur itu teu ka Pasir Jati. Ari Mamang mah ka dieu kana ojek tadi teh Jang. Sok aya ya wae piraku Mang ah. Walon Jang Rahmat bari ngablenyeh seuri. Nu satuluina Majarsih muru nyamperkeun ka tengah imah. Satarina marek nyitah anakna dahar, tapi geuning ka sampak teh geus aya tamu. Ai, geuning aya tamu. Anu ti manten teh ieu teh. Abdi ti Pasir Jati mah satpamna Neng Bidan. Nu mawi abdi teh di piwarang Bu Bidan kangge ngawartosan Jang Rahmat. Rehna Neng Bidan teh nuju kirang sehat mah. Ya Allah, karunya teuing atuh. Gancang atuh mat longok heula. Bisi kumaha onam karunya Neng Bidan. Cek Majarsih bangun hariwangna. Muhun mah dasa tadina oge abdi teh bade ka Pasir Jati. Mumpan abdi teh hoyong papendak heula sareng emah. Hayatu Mang, mun peungbeurang keneh bisi maghribeun di jalan jaba usum hujan ya teh Mang. Nya hayu tuh Jang siap Jang. Sanggeus kitu mah Jang Rahmat amitan heula ka Majarsih indungna. Nu saterusna mah sanggeus beres barang dahar jeung saged dangdan bebekalan. Tabuh 5 sore duanana laju mariang ka Pasir Jati kalawan Mang Eso dibonceng ku motor bututna Jang Rahmat. Teu kacaturkeun kumaha lila di jalana. Kira-kira 30 menitan di perjalanan. Akhirna Jang Rahmat nepi oge ka imah dinasna bidan dia.
kalayan teu loba catur deui didinya jerut turun tina motor oge. Jang Rahmat tuluy muru kana panto hareup dianterkeun ku Mang Eso. Sok mangga Jang teras we ketrokan da mamang are kapos gardu deui teh Jang. Nuhun Mang cek Jang Rahmat. Sedangkeun manehna tuluy uruk salam kalawan teu kungsi lila panto dibuka ku Biparsi ti jero. Alhamdulillah ayeuna datang oge hidup teh Sujang. Kamana wae atuh itu Neng Bidan Muria. Hapunten Bi, abdi nembe tiasa ka dieu deui. Di mana kitu ayeuna Neng Diah Nabi? Tanya Jang Rahmat bari teu poho sasalaman heula ka Biparsi. Tuh di kamarna, sok enggal ka ditu geura longokeun lah Sujang. Harita Jang Rahmat tuluy ngetrokan heula panto kamar Bidan Diah lalaunan. Trok. Neng, iya Akang Neng. Wios teu upami Akang kalebet Neng. Cek Jang Rahmat bari narik napas semu jero sabab di kamar teh nu nembalan. Sementara Biparsi terus ngadeukeutan bari ngaharewos. Teras we kalebet Sujang, datos di piwarang kitu ieu tadi saur Neng Bidana upami Jang Rahmat langsung kalebet saurna teh. Sanggeus di bejaan kitu mah Jang Rahmat semu ngeteyep asup ka jero kamar. Bre didinya katenjo pisan. Bidan Diah keur ngalempreh dina luhur ranjang disimbut ku serimut warna bodas. Sanggeus diuk dina sisi ranjang sagigireun Bidan Diah. Sakadapan Jang Rahmat neuteub Bidan Diah menit telep. Rasanya ahna beuki gede jabat teu wasa nenjo kayanana. Neng, ieu Akang Neng. Cek Jang Rahmat bari nyium leungeun Bidan Diah. Teu pati lila nya Bidan Diah beunta. Tina juru panona jol ngalembereh runtuyan cimata ngagerenang herang. Nu teu kaampeuh maseuhan pipina. Kang, ukur sakitu Bidan Diah ngajawabna sabab kaburu manten sumegruk ceurik bari tuluy nyuuh kana dada Jang Rahmat. Sok sanajan kanyataan kitu tapi sahanteuna hate Jang Rahmat rada ngemplong sabab panyangkana teu nyalahan yen Bidan Diah gering sote alatan hayangeun tepung jeung dirina. Jadi ku ayana hal eta manehna teu hariwang teuing da molila oge Neng Diah pasti cager deui ari geus panggih mah jeung dirina. Kitu ceuk pikirna. Neng, naon nu karaos Neng? Ku Akang ayeuna bade dipangmilariankeun landongna. Tanya Jang Rahmat bari ngusapan buuk Neng Diah. Iya Mas Taka karaos seriet Kang. Mangga ari kersa mah panglandongankeun atuh Kang. Kamana kitu? Ari sugan teh cekap ku Akang landongna. Balon Jang Rahmat. Nah aja ngomongna diharewoskeun supaya jadi obat karena batin anu keur sono. Tetela bener pisan. Harewos Jang Rahmat dari ibarat jampe sakti Dewa Amor. Sapada harita paroman anu tadina alum teh dadak sakala jadi berag. Sorot panona teu layu deui, kitu deui imutna dumadakan ligar jiga kembang anu karek mekar. Kang, ari tos terang kitu mah kunaon atuh mani kedah disusulan. Abdi mah hariwang beuli Akang teu aya kabur. Mun da satrina oge Akang teh bade ka dieu. Tapi Mang Eso ka bujeng manten aya nyusul ka ditu. Moal ka mana-mana Akang maneng. Ari sanes ka salirama aya kangge Neng Diah nyalira salamina. Cek Jang Rahmat tetela sarenti jago ilmu silat teh. Jang Rahmat oge jagoan dina bag-bagan ngaluluhkeun hate awewe. Atuh puguh we pikeun hate nu keur memeujeuna ligar ku seuneu asmara mah. Ngadenge kitu balukarna ka cida gedena. Sabab salianti bisa nyagerkeun panas tiris teh. Harapan oge jadi nambahan asa ditumbu umur. Waktu beuki maju teu karasa ari diliwatan jeung anu jadi panutan hate mah
meni asa sakotepat sakedeung pisan nu tadi rekat indit nu can datang masih subuh ujug-ujug kadenge sora adzan magrib we. Neng akang bade ka masjid kitu lah tunya bade netepan heula magrib. Mohon mangga Kang, abdi oge da bade ka jaman ieu teh. Antosan urang sareng ka dituna Kang. Cek bedan dia mani jiga embung ditinggalkeun ku Jang Rahmat na jasa kedeung oge. Nalika wanci peuting geus sumanding sumarambahan jauh ti Pasir Jati caturkeun si Wiragati harita keur mendeko diuk sila sinuku tunggal di jero guha panyumputanana. Bibirna katenjo kunyam-kunyem beungeutna beureum katojo ku cahaya obor nu nabing dina sisi guha. Di hareupeunana ngabarak sasajen. Di antarana aya hulu sapi anyar mencit. Malah getihna oge masih kene buburialan can saat tina urat-urat beheungna. Dipasieup ku sangetna bau menyan tina parukuyan anu nyambuang. Peuting harita nyaeta peuting anu ka-10 ti saprak manehna kabur jadi buronan ti mah aki kumis. Ti saharita oge polisi can bisa manggihan tempat nyumputna si Wiragati. Najan pihak polisi geus sagala daya upaya dikerahkeun, maklum dina sajeroning nyumputna si Wiragati ngagunakeun kakuatan gaib supaya polisi anu neanganana teu nepi ka tempatna. Di luar guha angin meuni nyeor ka cida tarikna. Nyulusup ngageblus asup ngaliwatan liang guha laju nerobos ke arah Wiragati anu keur diuk sila menekung. Wus jeleng sapada harita di hareupeun si Wiragati geus ngabadaga hiji makhluk gaib pendek gede tapi anehna beungeutna mirip pisan si Wiragati. Boukna panjang gimbal dina leungeunna ngareteg gelang bahar. Wiragati ngaing datang mana pesanan kasedep ngaing teh Wiragati. Cek si makhluk nu anyal datang jol datang nanyakeun karesepna sorana gahar ngeundeurkeun saeusi rohangan guha. Eta hareupeun kaula piraku teu katempo mah. Cek Wiragati nembalan tegeug dume ngarasakeun. Heueuh hambura teu katenjo tadi mah deungleu. Alus eta pisan kabeuki dewek teh deuleu Wiragati. Cek eta makhluk bari tuluy ngarareweg hulu sapi nepi ka beakna. Tulang, polo, hulu, sumsum dicok-cerok kabeh teh nu nyesa. Sungutna meuli samutut bari lamokot pinuh ku getih. Matana jadi hurung jiga mata macan tengah peuting. Wareg seubeuh dewek teh Wiragati. Laju lamun dewek geus diparaban kieu naon anu kudu dilakukeun ku dewek? Naon Wiragati? Tugas ilaing ayeuna iwat culik si bidan dia imana aya di Pasir Jati bawa adieu jalmana tapi kahade ulah dipurak di tengah jalan dulu. Omat bisi di imana pamarang-marang aya hiji jajaka beresan sakalian binasakeun sapatkeun beheungna bawa huluna ka dieu. Tenang Wiragati, ngaing teu beuki ngawewe ti bangsa manungsa.
tapi ngilaing oge kudu nginget mun nepi ka tugas ngieu hasil ngilaing kudu ngayakeun ngulu orok Wiragati. Penta enta makhluk di bangsa siluman nu katelahna si Gondorewo ireng. Aing moal poho deuleu ireng. Sok geura laksanakeun heula tugas ilaing gancang. Saenggeus Wiragati ngomong kitu, eta si Genderowo ireng nenjrageun sukuna kana ubin guha. Des rieng Seusi guha jadi ngarieg si gaya lini. Malah sabagian langit guha muruluk. Sedengkeun eta siluman Genderowo titahan si Wiragati terus ngabelesat keluar ti eta guha nuju ke Pasir Jati. Ngabelesatna si Gondorowo ireng kebat nuju ke Pasir Jati. Datangna lain ukur ngagerwahkeun dunya manusia, tapi ngageterkeun kuburan Juragan Wijaya. rieng Bumi alam ngarieg tarik naker. Kajadianana nimbulkeun paciweuh riweuh pangeusina. Kasup Jang Rahmat manehna genta kaluar bari nengteng bedil. Tapi karek ge kaluar, no atuh ari ujug-ujug. Olo waktosna kabujang seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang saja amit mungkur amit mundur ti payuneun para wargi sadayana. Hayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.